Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahanika wa nadaba alaihi wa harrama sifah wa au'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirin wal muslimin wa nifhamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan ayat. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anikahu sunati paman ragibatan sunati paresani. Wa qala ba'du ulama man jawadin lahi faqad istaqam ala kawan. Allahumma aslih ahwalana wa barik bima yurdika amalana wa tin bisolihati a'malana wa samadati ajarana wa tawaffana wa anta rabbana ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah sadrana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an masqura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma nas'aluka al-fatihah wa na'udzu bika min syarri akibati wa su'il biaya ada pengatur waktu penata acara anu kecil demi rahmat mudah-mudahan Allah dimuliakan. Para alim ulama, para ulama, para sesepuh agama, para kiai senang santri, sami anu kecil demi rahmat mudah-mudahan Allah dimuliakan. Aparatur pemerintahan desa Garanya sami anu kucing demi rahmat mudah-mudahan Allah dimuliakan. Sahibul Maqasid bersama Bapak Nenang Sakulawarga sareng dua mempelai yang sedang berbahagia sami anu kucing demi rahmat mudah-mudahan dimuliakan. Bersama sesepuh auli sesepuh di pihak pengantin istri di Kabupaten Bandung sami anu kusim yohan muliakeun. Hadirin wa hadirat kaum muslimin wal muslimat anu sami hadir di kesempatan sami anu kusim kun rahmat mudah-mudahan muliakeun. Puja sedang puji syukur urang sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana ku aing rada sinar inayaman kana kesempatan ieu urang senantiasa diparingan suatu kasehatanana sehingga alhamdulillah urang senantiasa diumumkeun parulang tiasa maja apa-apa aja tiasa mukaramah patare mawarta dina suasana kekeluargaan dina suasana silaturahmi sakaligus bade nyakseni kana langsungna akad dua hamba Allah Subhanahu wa taala nyata Cep Sumarna putra tercinta bapanana di Desa Garanya Kecamatan Pagaran Kabupaten Cianjur sareng Neng Pen Sugianti putri tercinta Bapak Ade Ihwan di Kabupaten Bandung. Tidak kosak itu mudah-mudahan simkuring atas petugas dan kesempatan ieu wayangan ieu riungan terutama Sahibul Maqasid mudah-mudahan naon rupa bentuk pengorbanan Sahibul Maqasid bapanana sakulawarga pada khususnya seperti kaosna sakopun sawapun sasilin sing sabeneurna mudah-mudahan masing dijanjankeun amal saleh tur ing balasan berlipat ganda sarta kapenak barokah di alam dunia di mata girangan jaga ina kiamat. Pamaksa dan dua mempelai mudah-mudahan mantenanana masih tilkanan sapanija sarta aini jabahna Allah Subhanahu wa taala ditan ngajantenkeun ama ibadah tapi Allah Subhanahu wa taala sarta lebat kana sunahna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ya rabbal alamin. Salajengna kesempatan ieu simkuring asmana petugas di kantor urusan agama Kecamatan Pagelaran. Anu dina kesempatan ieu eueuh tanggal warar kanggo ngarios ulang kana data anu aya patalina sareng identitas dua mempelai.
pertama simkuring bade dumaros ka pihak panganten pamoga anu dipalar ayana pamayosan ulang buat bini ayah hal-hal nu matak mahalangan kana sana perpisahan bos secara syariahna atana bicara aturan pamarentahan yang kepada sakitu simkuring nyuhunkeun informasi anu otentikna anu sadetilna ditarena pihak anu aya kaitan sareng identitasna tanapi sareng datana dua calon mempelai. Jadi simkuring bae teu maros ka calon mempelai pamoga kuasta teh Sumarna. Teu matamihan teu Haji Sumarna teu. Acan mudah-mudahan doakeunnya kurang sadayana sing tiasa ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Sabada ngadahupkan impian kita. Lahir di Cianjur 1907 95. Pekerjaannya swasta, tempat tinggal di Kampung Cikaramat RT 04 RW 02 Segarang. Kalau yang misalnya kamu untuk terpaksa, terpaksa. Siapa yang melaksanakan pernikahan siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami, insya Allah siap. Terang hak dan kewajiban sebagai suami. Acan upami acan simkuring geuleutan nawarar kumargi kamari teu kantos ngiring bimbingan nya ayeuna aya bimbingan di hapunten aya nu langsung kita nanti anyurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa min ayatina raqulakum ya lita kuwakukeun muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran. Amma ba'du fa inna umura kullaha biyadillahi ya'tiha man yasha'u wa man yurid lam yahdi qadama wa lam qalima min ujawi yuka alama Allah ta'ala diri saking makin atasi lisani la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Banyak. Siap, sirena kita. Rasa. Siap. Naik banyak. Siap, siap. Salam. Simpuling dinaros terakhir kali nak rasa jumlah nu sama hadir terutama ka Bapak Wali oge kepada saksi ka pamanten pamoga pertikahan siap dilaksanakan. Moal ragu-ragu deui, moal mamang deui. Bapak bade kunaira nikahkeunana atanapi bade panu. Bade panu wae, upaya bade panu tuturkeun cariosan simkuring nya, naon rupa cariosan simkuring angkeun salah-olah cariosan bapaknya. Simkuring mah mun sakadar memfasilitasi, mun sakadar perantara. Itu cariosan simkuringnya. Nah, niatan ku bapak sing dina mana anu saikhlas-ikhlasna sida nikahkeun pun anak wasta Neng Peni Kacep Sumarna. Mudah-mudahan pernikahanna aya sakinah mawaddah warahmah warjat ila Allah Subhanahu wa taala. Sing ikhlas sing di mana banyak sok teu simpul. Syaratna apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tubu ilaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ujawi juga ala ma amara Allahu bihi ta'ala min insyakin bima'rufin wal tahsihin bi insanin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Yang sumarna ini bapak nanang bapak nikah pun anak wasta